kana bainanal habib ladanal qasi wal Gusti Allah oge aya hikayat, aya hiji riwayat yen unggal dinten teh punten langit, gunung, taneuh sadayana unjukan ka Allah Gusti abdi teh geus teu kuat ningali jelema dosa di alam dunia. Ceuk langit abdi rek runtuh, ceuk bumi geus ku abdi rek dikerem jalmi-jalmi nu dosa teh. Tapi kumaha para bapak walaran Allah saur Allah innakum la tahlukuhum. Langit bumi maneh mah teu nyiptakeun ka eta jelema-jelema doraka teh. Kumaha cek Gusti Allah palau khalaqtumuhum lama kultum hada lamun sia nyiptakeun mah jiga aing moal ngomong kitu cek Abah teh. Sabab naon jelema dosa ge ku Allah mah dipika nyaah Pak. Gerak para sahabat nalikeun ka harita nuju aya raramean aya sahabat istri murang kalihna ical Pak. Aya meureun sahabat aya sabara dinten ical duka ka mana cenah pek teh patepang ibuna patepang jeung murang kalih anu ical teh pas pak gok teh pa amprok patangkep-tangkep bari narangis duanana. Para sahabat anu milari ka eta kejadian narangis ditaros ku Kangjeng Rasul. Kunaon anjeun make careuring? Kami teh cenah ku ningali resep ningali eta kacintaan jelema model kitu. Kumaha saur Kangjeng Rasul atarawunaha mulkiyatan waladaha pinar. Cing kira-kira cenah kaula nanya ka anjeun kira-kira inungna tegaeun moal ngalungkeun budakna ka jero neraka. Kumaha cek para sahabat la ya Rasulullah moal tegaeun. Tah qala nyerios Kangjeng Rasul arhamu bikum min hadhihi biwaladiha Allah. Allah mah leuwih mikanyaah ka anjeun tibatan inungna mikanyaah ka budakna. Artina Allah bakal tegaeun moal ngasupkeun aranjeun cenah ka jero neraka moal. Urang oge insyaallah ku ayeuna dikumpulkeun di dieu teh mudah-mudahan sing janten tawis Allah mika cinta ka urang tepikeun ka Allah teu naon teu tegaeun ngalebetkeun urang ka jero neraka. Anapun dosa para bapak da sadayana jalmi oge ngagaduhan dosa. Hatta simkuring anu nyarioskeunana malah mungkin pangageungan ngan bedana teh hiji Pak. Ari simkuring mah mungkin aya ditutupan keneh ku Allah. Ari sapalih jalmi mah dosa ngan dibolekerkeun ku Allah. Padahal mah duadanana ge sarua ngaduhan dosa urang teh. Mun jalmi dosa anu ku urang katingali bener-bener dosana dihampura ku Allah maka meureun untung. Ayeuna simkuring teu katingali dosana ku para bapak hek dosa simkuring teu dihampura maka simkuring anu cilaka. Jadi sarana-sarana di urang teh henteu aya naon teu aya ungguleunana urang teh di alam di payunan Allah teh. Jalma mulia da sabab Allah. Jalma hina oge da hakikatna mah geus ditakdirkeun ku Gusti Allah. Mata sakali deui urang mah bujeng-bujeng ningali ka jalmi dosa ningal ka jalmi kafir oge saur Imam Ghazali kade ulah langsung ngahinakeun teuing.